Raden Wirasakti leres. Oh kaula Wirakusuma. Ai kusuma teh hartina bersih. Hartina turunan ningrat anu bakal jadi pewaris raja teh lain anu sakti tapi anu bersih hartina. Kaula Wirakusuma. Bukan loncatan itu pamadegan. Ya eta mah kumaha maneh we pilih. Sing atuh nu alus ke mana euy? Geus lah mana we nya pake. Bae pai atawa duana aing. Mana-mana yang anu lain. Kangaran-ngaranna awak. Pamor rezeki. Nuhun pangarsa jalankeun kewajiban di mana urang astina nyerang lawan kumaneh percaya siarek diparabkeun urang teh digidingan heula tuluy dipaehan aku gampang urang ngomong kumaha kapan pangiten kaula teh kudu sakti kudu gagah nya paneunggeul batur moal pati karasa kumaneh senjata-senjata moal teurak cing percaya cing sok pangadekeun aing ulah berarti bohong ieu ulah ngahaja ke di mana batur mengewa ngade ka ulang kakara moal teurak aing ngahaja mah seperti mana kurat keureut tuluy ka keureut pasti teurak nanya nah jadi haja jeung teu dihaja mun teh mah geus saya mangga saya los sakitu unjuk mangga hayu kiadi nah urang megap jajalanan urang astina urang tanya naon maksud jeung tujuanana ya wong astina tarik teuing atuh goblok da kumaha aing goblok salah blok satria kumaha titimu 50 ting blutang gitu bang berapak ting dong gitu timpa bener bang tuh paling banyak gitu nah sate